Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya anu aya di kota, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara dongeng Sunda. Dongeng ieu digarap ku simkuring karangan Abah Kampung ti Cianjur. Alhamdulillah palawargi simkuring tiasa nepangan deui ka para pecinta dongeng Sundana. Alhamdulillahnya ayeuna teh tos ninja kana bagian ka 41. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang Bandungan wae ieu jejer carios anu ngabantu judul wawales kanu telenges karangan Abah Kampung ti Cianjur. Sok kaparayun sadayana deurah. Harita teh Mang Ading nanya ka Jang Dodo, "Ari Ujang pada teras ka mana kitu ke Kampung Talaga teh Jang? Da Mang oge di Kampung Talaga ieu teh padumukan mah." "Oh gitu Mang. Mang ti Kampung Talaga?" "Ya atuh Jang, Mang mah lahir di dinya. Tah budak Mang oge ieu si Nanang. Lahir di dinya di Kampung Talaga." Sama si Nanang. Ceuk Jang Dodo bangun anu kaget sabab teu bireuk deui ngaran si Nanang teh nyaeta sobat dalitna ti leuleutik. Ke Mang. Nanang saya teh Mang. Anu beneran Mang, anu beneran. Ceuk Jang Dodo bangun anu reuwas ngadenge ngaran Jang Nanang. Ari si Nanang harita ningali kalakuan Jang Dodo siganu ngaranju kaget ngadenge ngaran manehna. Mari pok si Nanang ngomong, urang Kang ngaran Nanang mah urang. "Bener itu Nanang?" Ceuk Jang Dodo harita teh bari nyeklan dengan si Nanang. Bener, naon kitu? "Nang, apa ka urang teh Nang?" Saha gitu maneh, saha siga wau ka urang. Ai maneh. Wing teh Dodo Nang, Dodo Nang. Ceuk Jang Dodo harita teh nyebutkeun ngaran manehna. Ari si Nanang ngadenge yen jalma anu nangtung di hareupeun teh si Dodo manehna siga nu kaget, siga nu kasima. Manehna terus neuteup ka Jang Dodo meni leleb naker. Lu bener ieu teh Dodo. "Heueuh Nang, urang Dodo Nang. Dodo anu ragrag galamanuk teh jeung maneh nu ka tutugan Gunung Ciakar Nang. Urang Dodo Nang, Dodo yo." Bener Do. Maneh Do itu Do. Bener Do, maneh Do. Ceuk si Nanang harita teh bangun anu atoh. Nu akhirna dua sobat dalit ti leuleutik ayeuna amprok jonghok dipanggihkeun di eta tempat. Geus teu loba carita harita Jang Dodo ngagabrung ka si Nanang anu jadi balada. "Nang, yang ulang Dodo Nang, do, gabrung."
akhirna Jang Dodo jeung si Nanang saling gabrug lantaran sono anu kacida. Bari sesegrukan si Nanang teu karasa Jang Dodo jeung si Nanang ngalemberehkeun Cipanon bakat ku Bunga. Nuhun Gusti, urang dipanggihkeun jeung sobat urang eta si Nanang. Doh. Urang diangan mane doh. Di kurang manu doh. Nang. Doh. Syukur doh. Mane masih hidup kene doh. Oh Nang. Alhamdulillah Nang. Urang masih di tayungan hirup Nang. Doh. Nang. Doh. Nang. Ceuk Jang Dodo harita teh ceurik bangun anu kanyerian kitu deui si Nanang. Manehna geus sabarapuluh taun teu panggih jeung nu jadi sobat dalitna. Ari Mang Ading ningali anakna anu paungku-ungku jeung si Dodo harita manehna ngagabrug kadua budak anu keur paungku-ungku. Dok, alhamdulillah geuning dok, maneh teh masih hirup dok. Aduh, nuhun Gusti, nuhun. Ceuk Mang Ading harita teh manehna ngagabrug ka si Nanang jeung ka Jang Dodo. Manehna bungah kacida sabab Jang Dodo anu dianggapna geus teu aya di kieuna ayeuna geus ngajirim jadi hiji jajaka anu pinujuul ku ilmu bela dirina. Ingat kana Purawa daksina Jang Dodo harita ngalesotkeun tangkeupanana ka si Nanang bari pok ngomong bangun dareuda. Nang hai sono mong do mong ai sono kene ka mane do nang urang geus sarua sono hai urang balik ayeuna mah urang geus teu kuat Nang hayang papanggih jeung nini urang Nang aya kene kitu Nang do ceuk si Nanang harita teh manehna mah bangun anu mung lesot dina tangtupan Jang Dodo tapi Mang Ading anu jadi kolot anu geus legok tapak geneng kadek manehna mamatahan menjadi anakna. Nang geus Nang geus resotkeun Nang hayu ayeuna urang balik jeung geus kaburu bisi kaburu magrib di jalan Nang geus oba sono atuh apa ya dono ba sobat urang doh. Ceuk si Nanang harita teh gabrug deui si Nanang mah nangkep deui ka Jang Dodo. Ai Jang Dodo mah digabrug dicengcerikan kudu jadi sobatna. Manehna bari nyusutan Cipanon anu ngalembereh. Nang geus ayo urang balik. Odo mane masih aya kene do. Ceuk si Nanang harita mah daek ngaleupaskeun tangkeupanana ka si Dodo. Sanggeus kitu mah harita teh si Dodo nanya ke Mang Ading, "Mang, kumaha ini urang Mang? Aya keneh Mang?" "Aduh, angkewe di imah do ngobrolna, ayeuna masih kaburu magrib. Urang balik si kaburu magrib." "Oh dok, kewe di imah dok, ngobrolnya dok, ayo." Nyatu harang di imah, si kangen si Beate, kene si Beate. "Aya dok, di urang ya kene dok, malah masih jagur ke dok. Aya di urang dok, jagur, bibitna tapi jagur nama paeh dok, geus paeh. Bibit nama aya di urang adak-adak nama dok, oba dok." "Bener Nang, bener, si jagur geus paehnya." "Geus dok, si jagur geus paeh. Kan
anak-anak mah aya di urang do. Hayu cenah urang balik Mang hayu mah urang ngaraya. Cek Jang Dodo harita teh ngajak Mang Ading jeung si Nanang geus kitu mah berarti luanana lumampah balik nu maksudna rek ka kampung Talaga. Tika kocap di jalana harita teh Mang Ading si Dodo jeung si Nanang geus anyog ka buruana imahna Mang Ading. Terus Mang Ading uluk salam. Mana? Cuk Mang Ading harita teh guguruan kanu jadi pamajikanana nyaeta Biate nu geus aya di tengah imah harita teh kulutrak muka panto bari jog nemalan. Aya naon sapa? Kajaro gogorowokan we. Kajaro. Mun asal lila yang teh. Kajaro. Ya saha mah nu datang saha. Cing mah apa teu ieu ka budak ora ieu anu jeung si Nanang. Saha kitu? Dapal mah sok kajaro. Da poe katuh. Cuk Biate harita teh minta asup ka jero ka Mang Ading tut ka si Nanang terus ajak asup ka si Dodo. Dodo asup we urang do. Nang hayu aduh. Geus kitu mah tiluanana arunggah ka imahna Mang Ading. Sanggeus aya di tengah imah gek tiluanana dariuk. Cing mana wacai ka dieu aduh haus bapak teh. Lembang ngalampahan mun aya ieu mah yeuh budak ora bapak teh geus tiangaran we mak. Aduh aya naon kitu bapak? Aya rawas aya naon? Sok gak dicaritakeun kali itu mau cai heula bapak geus haus yeuh. Ceuk Mang Ading harita teh nitah Biate mau cai sabab manehna yang menjadi anakna katut Jang Dodo karasa capek. Biate teu talangke. Yo manehna nangtung terus ka dapur. Maksudna rek nyokot cai. Tepung si Lila Biate mau cai jeung gelas terus siki. Song dibikeun kanu jadi salakina. Sok bapak, minum heula. Da reuwas. Aya naon Nanang? Di jalan tadi aya naon? Wah. Api-api urang bapak mah dibegal baru mana dibegal Nanang bapak teu kuna naon dibegal teu kuna naon bapak. Cuk Biate bangun anu reuwas ngadenge nu jadi salakina jeung si Nanang dibegal. Geus cicing heula ke ku bapak dicaritakeun cicing. Sok nginum heula kadinya Nang. Dah do. Nyamang. Geus kitu mah si Nanang jeung Jang Dodo lengke nginum bangun anu haus naker. Ai Biate ngadenge bapak salakina nyebut-nyebut Jang Dodo manehna kaget terus neuteub ka Jang Dodo. Saha bapak? Bapak saha? Budak itu saha? Tadi bapak nyebut-nyebut si Dodo. Bisi capeun mak kela aku bapak ge dicaritakeun cicing heula cenah nginum heula kadinya karunya. Geus kitu mah teguk Jang Dodo jeung si Nanang ngarinum bangun anu haus naker. Sanggeus tiluanana bareres minum. Pok Biate ciga anu penasaran. Ngomong kami jadi salakina. Bapak, sok atuh caritakeun. Naon kajadian teh tadi teh, Bapak? Dina reuwas, mamaturan cek si Nanang dipegang segala. Sok caritakeun, Bapak. Kieu, Mak. Bapak teh tadi teh geus iang ka Cimaskara. Barang di tengah jalan, Bapak teh dibegal ku si Pargo. Jeung dua baladna nyaeta si kembar teh geuning. Oh terus cuk Biate nyalaksek jadi salakina. Terus bapak teh dicokot
hasil tina jual kacang panjang teh ku si Balgo. Bapak teh rek dipaehan jeung si Nanang malah mah tinggal sapers-persen eta bedog teh ke bapaknya sayang karena beheung. Tapi untungna teh aya nu nulungan. Can waktuna we meureun mah bapak kudu ninggalkeun emak. Aduh. Saha anu nulungan teh bapak? Cek biate harita teh nanya deui jadi salakina. Nya ieu budak ora. Ieu teh mah budak ora teh geuningan si Dodo. Incuna si Nini meh baheula anu ragrag ka tutukan Gunung Ciakar mah inget keneh. Baru cek biate bangun anu kaget. Salakina nyebutkeun ngaran si Dodo. Bari netep karena banget Jang Dodo harita biate pok nanya Jang Dodo, benar ya teh Dodo, benar ya teh Dodo. Nyabi abi katelah mah Dodo teh incuna si Nini emeh ieu jeung si Nanang anu baheula budak-budak Manu akhirna Dodo ragrag katutukan Gunung Ciakar. Aduh, Dok, gabrug harita biate ngarot ka si Dodo anu keur dieu. Si Dodo harita teh digabrug ku biate reuwas manehna. Biate ngegabrug ka si Dodo bari diceung-ceurikan. Alhamdulillah, Dodo geuning masih kene aya di kieuna, Aduh, Dodo. Nuhun Gusti. Dodo masih kene di tayungan. Nyantos bi. Alhamdulillah. Dodo masih kene di tayungan ku Rumah Agung, masih kene beleger terus mereka ayeuna ge malah masih gede binya kasepnya Dodo. Maneh mah anggar do beukeur euy. Mak, anggur mah urang lapar mah, si bapak jeung Dodo we dahar mah lapar. Itu mah geura popolah kitu geura kadeukkeun sangu. Lapar ya bapak oge karunya ye Jang Dodo jeung si Nanang ngelapareun. Ceuk Mang Ading harita teh mairan omongan nu jadi anakna. Nitah ka biate nyadiakeun dahareun sabab beuteung manehna karasa lapar. Saenggeus kitu mah biate ngalesotkeun tangkeupanana Jang Dodo. Nyaduh. Nuhun geus we. Nuhun lapar mun nya tuh nya. Keun ku ibi. Urang nyokot sanguna nya do. Nyabi. Geus kitu mah. Jum biate nangtung bari ngusapan panona anu beus ku Cimata. Harita biate init ka dapur nu maksudna rek nyokot sangu jeung deungeunana cekung si Lila. Biate geus mau sangu. Aya belum asin. Aya orek tempe. Aya goreng tahu malah mah dijagrageun dihareupeun Jang Dodo si Nanang katut Mang Ading. Anu tekung si Lila berak. Opatanana bala kecerakan. Dahar bangun nu wonyo naker. Cag urang simpen di haleuneum sieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ninggalkeun isuk bageto baris kasampeureun deui lalakon Jang Dodo anu geus panggih jeung nu jadi sobatna nyaeta Jang Nanang. Ayeuna urang ngaguar carita anu geus lila katunda nyaeta lalampahan Kidongdang jeung si Galang CLBK anu maksudna rek ngacurag
ka padumukana kira sabala. Harita Kidongdang jeung si Galang CLBK keur lumampah nu maksudna rek ka Curug Tujuh, manehna rek nepungan Situro pupuhu Curug Tujuh anu ngagentikeun Ki Danten. Teka kocap di jalana harita teh Kidongdang si Galang CLBK geus tepi ka buruan imahna Situro nyaeta pupuhu Curug Tujuh. Sanggeus aya di buruan pok si Galang huluk salam. Sampurasun, sampurasun, Kang Turo, Kang Turo. Cek si Galang harita teh gogorowan ka Situro di jero imah aya anu nembalan. Rampes saha? Oing Kang, Galang Kang, ojong Ki Guru ya. Cek si Galang harita teh nembalan. Sanggeus tepung silila kolotrak, pantok aya nu buka. Oh, aya hiji jalma anu nolol tina panto. Geuning Galang. Sok atulang geura ka jero urang. Ai Galang sok ka jero. Jeung saha? Ki Guru. Harita Situro ngareret ka anu gegereun si Galang. Nyaeta Kidongdang jadi guruna Ki Danten. Harita Situro meh-mehan ngarontok ka Kidongdang. Bari uluk salam manehna bari nyelongkeun geus sasalaman ngagabruk kanu jadi guruna nyaeta Kidongdang. Guru, wilujeng sumping ke Guru, wilujeng sumping di dia Ki Guru. Mai troy, kumaha man sagoroy tro. Ceuk Kidongdang harita teh narima salamna Situro. Alhamdulillah Ki Guru. Mangga kalebet Ki Guru dilebet ngobrolna. Hayu urang jero. Kidongdang harita teh tetalangke sup asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah. Gek manehna Dariu. Kiluanana pok Situro ngagorowan nu jadi anak buahna. Woi, teman. Harita Situro ngagorowan kanu jadi anak buahna kurunyung aya hiji jalma anu datang. Ya naon Kang Guru? Bang mau ke cai ka dieu. Ya Ki Guru jeung aya Galang. Sok aya bawa cai. Mangga. Coba teh jalma harita ditalangke manehna muru di ka dapur. Nu maksudna rek nyokot cai keur mairan. Tamu nyaeta si Galang CLBK jeung guruna nyaeta Kidongdang. Tekung silila eta jalma teh datang deui bari mawa cai jeung lalawuhna. Sok dibikeun ka si Galang jeung ka Kidongdang. Oh, honjang oi, nuhun. Mangga Ki Guru mangga. Nuhun Kang, nuhun. Cek si Galang anu nuhunkeun ka eta jalma. Sanggeus kitu jalma eta mah leos deui ka tukang. Sanggeus si Galang Kidongdang ngarinum. Pok Situro mimitian nyarita. Ki Guru, kitu di ai Galang. Iraha mangkat di Banten kan dieu Ki Guru. Ti dinten naon mangkat teh. Aya we kare sapo we mah. Nya Galang kitu nya. Nya Kang Turo. Basa dinten kamari we masa abi mangkat ti dieu. Langsung we abi teh laporan ka Ki Guru. Ki Guru teh langsung we ngajak deui teh istirahat acan abi teh di ditu teh. Ceuk si Galang harita teh
Mairan omongan jadi guruna. Eta benar ada turun kan. Model kau lah. Kiranteng. Ada binasa. Siapa ada benar siapa ngomong ini deka. Benar siapa. Kumaha ada tuntutan cerita ada turun. Bisa aja binasa gitu ada sidanten oi. Cekil undang hari teh hanya kasih turo. Hari anu ditanya melenguk. Bangun anu sedih. Manehna teh ras deui inget kan jadi duruna nyata kidanten anu geus di patene ku Ki Raksabala. Tuh manehna nanggahkeun beungeutna. Pok manehna ngomong ka Ki Dongdang. Nya Ki Guru ai cariosna mah kieu geura mangga ku abi urang carioskeun. Sanggeus kitu dadak-dak harita Situro nyaritakeun kajadian nu aya ti heula di Gunung Anjun waktu keur tarungna Kidanten jeung Ki Raksabala. Ari anu ngadenge caritaanana Ki Dongdang katut Sigalang CLBK bari unggut-unggutan ngabandungan caritana Situro. Sanggeus Situro ngadadarkeun eta carita pok Situro nutup deui caritanana. Tah itu Ki Guru anu lumangsung kajadian di hanapeun Gunung Anjun teh ti heula teh kitu Ki Guru. Ngobrolnya sia teh sabala talangasna kana degah. Mun kitu mah ku aing kudu juara. Isukan mah duro dong dilanda deui. Hayu orang suara degah jeung aing layana sia teh sabala mah degah. Ceuk Ki Dongdang harita teh bangun anu nafsu sanggeus Situro nyaritakeun kajadian anu lumangsung di Gunung Anjun. Manehna mau micin waktu harita ka Situro isukna malah mah ngajak ngajorag ka Ki Raksabala nu aya di Gunung Anjun. Mangga Ki Guru da sieum kuring oge lamun pangawasana mahi mah hayang males pati hayang males ka nyeri ka Ki Raksabala teh tapi teu cukup Ki Guru ilmu abi mah can cukup. Aku kaula oge deka. Geus kabayang maneh nu jadi guru maneh oge aya komodi maneh madonan bro. Nya kitu Guru. Aduh Ki Guru bilih bade tuang heula meureun lapar Ki Guru. Nyaho aduh bro tapi itu kue lah Nah Ki Guru bet enjing ayeuna waktuna beak deka. Waktosna kabujang seep cenah palawaring Ki. Bener wae nya Ki Dongdang mah lain dahar heula dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan enjing pageto urang tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring. Hapunten nu disuhun hampura anu ditedak wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.